sama janun wajah epon sokomo direkayasa sesekar ning sakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang mana ieu raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia Saemara parantos aya di tengah alun-alun Irta Kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakna cek panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia ya darah dua Mangga antos nah ainu lalajo abong bebas abong bebas atuh panuhun dina waktu ieu nonden Binten ke-20 ieu nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago Saemara kakasina Kakang Tirta Sakti Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan Palih Kidul pamilon peminat mengukur hiji deui wah saja urang manaja nyaeta kakasina Prabu Bima Kendra ya Bima Kendra rip nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon dihaturkeun ka patugas keamanan supados tiasa ngatur anu nongton oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang atanapi anu dipayun salik saya anu dipengker tiasa tati beres calik nu dipayun anu isalan Palih Kidul jajarkeun dirinya ka ibu-ibu aya naon saja panuhun nongton ulah bade ngahiji sareng pabeget nah aja nah bilih aya nu kokodok kesempatan eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna ieu Saemara iya atuh sajabina ti kitu
kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mission eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih. Katong sampah. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih. Ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih. Kalayan henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara. Wah, beres. Pasti atuh Den. Sajabina ti kitu nguningakeun Anja ieu saemara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu saemara aya pelaturan anu kedah dijalankeun. naon aja naon aja Kahiji teu kengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakarangan. Inggih. Kadua dina prungna kopi kalan pati teu kengeng nyolok panon najong larangan. Inggih mangga aja pelaturan katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak jago semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tungtutan tapi kena bebas ku cara hukum saemara. geus perjanjian Kalayan aya pelaturan anu anyar baca jakba ayeuna mah bebas Bebas naon ti dinten ieu hasil gempungan tadi wengi saemara bebas dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. laras bener Kangge ngahinarkeun eta kajadian sumohon dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngange perhiasan. wah beres ada kawan. Sakedik ageungna eta teh mancing kajahatan. beres Ulah pamer. Inggih mangga. beres Sakitu rupina. Mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas. Margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar. Mangga Bima Kendra diaturan lagi. Buat kapos ngot gitu woi. Yai Danawati. Mudah-mudahan poe ieu jigana bakal kagonol ku akang ieu. Bima Kendra. Moal tani. Sadrek Bima Kendra. Iya, parantos sayogi tanaga emutan. Iya, geus. Kurang hafid ya. Uninga kana pelaturan. Apa? Teu meunang nyolok panon, teu meunang nyekek. Teu meunang najong larangan, teu meunang mawa pakarang. Naon bae oge? Sae nuhun. Mana jago saemarana ieu? Rupina bulan dihaturkeun ka jago saemara. wah Hoi, ieu. edo abada akang kunaon gogondai Ya. naon Mula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Terus di lokasi kemarin eta.
Beli Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. acan we. Pantosna teh keuna ke parigu ela lajonya euy. Ya pantasna teh keur ngadar mikot. Aduh. Keur ngalamun Mang Cepot. Naon? Alah, Aya jajan nu si Util. Mang Cepot. Naon? Hebat awewena geulis. Heeh, pangna di saemarakeun geulis. Mang Cepot, hayang milu saemara Mang Cepot. Hah? Hayang milu saemara. Saemara naon? Bogo ka Putri. Bogo ka Putri? Heeh. Ai soal bogo mah tong boros laing da dewe ke hayang. Ngan si ngukur ka kujur, daekeun Putri ka si laing. Sing nalipat maneh atuh. datang telang mana nama dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego. Harus ukur ka kujur. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli ceuing, jangan campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu harti. Tolong daftarkan Bang Cepo, saya mau ikut saemara. Aduh, eta ku. Aduh. Bang daftarkan. Ya, bocok. Hiji, dua, tilu, opat, ayah keneh karep pikeun ngalawan. Ayah keneh, oh borora, ayah keneh naon, ayah keneh. Jadi Dahanawati samet ngimpi mulai Kang. Doraka jempe tulanan. Doraka tinu kolot mulai aing deh. Bisa jadi teteh kula. Hampura nyai. Rapure leuy. Haya. Jago hidup. Nguningakeun kaunggulan tetep aya di jago saemara. Hidup. Hebat ah. Sok tang-tang deui sahanya lah. Beres Kagok. jangan diteas kerja. Setengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu saemara bari ditutup. Oh gitu Cak. Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon, Kidul. paliti kidul, paliti kaler. Tah aya tah. Coba we suka. Saha? Coba.
tuh pijodoh. Kosong aja. Abdi yang pada daftar lain si buncir meni kekeh Oh kan baik, udah daftar. antep cenah dipaehan ah Garuda punten bawa bulan dia tuh. tah ka kuping ieu teh bebas saya marah teh saurna teh leres abdi bade daftar kulan bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan saha nu rek geludna itu rerencangan abdi tetangga dekat saha ngaranna namanya budak buncir wungkul budak buncir sutisna kapungkur mah nya nya Tetangga dekat eta mah deh. cobi cenah ka dieu heuy bawa ka dieu Bawa kita benar. oh iya bukan ini bawa si buncir Sir ye eta goreng patut pantes datanya juragan Gatot Kaca cepot Oh gara-gara. montong daftar sia mangkaning loba jelema kedua Gatot Kaca ka mana ya Wah ku si udik ieu. tah aya tiluan baru daftar karunya gede kahayang nama keun antep cenah dibabu ku patih geura Lain gede hati. cenah dibabu ku ieu ku jago saya marah sok cenah modar abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah kuleungeun batur Bisa kudu dari diceuing dosa dikuatkan baik kebaturan apa. saha ngaranna Abi budak buncir di mana di tutugan Gunung Parasyu. oh urang kampung Oh, mohon ampun ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu Gerakan bawah teh. ngerakeun eta ku kasar ngomongna ce bogoh ka putri bogoh. wani gelut Sak. tuh ai kawani nama gede Ay kawani nama benar. obat teuing ampun tapi dina saya marah ieu teh cir teu meunang mawa pakarang Siap. teu meunang nyalok panon Siap. teu meunang najong larangan Siap. Siap. ngeus tobat ari ieu anu pengker abdi kulan saksina sawios lah tapi ieu teh kengeng aya jami salian ti jago di tengah lapangan sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungkul nya teu naon Daftar ongko. paman kulan siap mangga paman mana den Tangan pendatang baru gitu tah. hah iya naon ieu teh karunya gugu we karunya bisi heureui sanes aduh anjir sia wah bonteng ngelawan kadu atuh Awa benar. macam gepeng cilaka kelas berat diadukeun jeung kelas ringan cir wani ka kaula eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon oh riuk-riuk teuneng pisan sia teh nya kitu teh hawa awewe mah sana jadi singsiran ku uka-uka ge da tetep we neuk treuning ngaranna budak buncir Ya. mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja Sae. Nuhun atuh. sakitu we kulan mangga anu pengker supados ka sisi lapangan wae sae kulan cir Ini ngajarurin. oh hampura we akangnya Ya. dabongan kahayang si laing Ya tenang lah.
Oma ulah nyahkeun kakak di mana aya kecelakaan. Wah, Da upami si kakak teh aya tuntutan naon-naon teu ya. Tuh, ulah lalawora. Mangga atuh wilujeng ngeklen ieu. Ileuyan cir. Wati dekang ah. Samet dieu meunang aing pangih teh. Iya dang. Ka cir nya. Coklat. Punten pemaihan kana sakalian. doakeun emang cepotnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wek dek beli boeh na. Kedung kusi lain. Tahlilan dong. Kumaha hirup we aing mah. Bedanya nu tereh paeh mah tuh. Alah, Baik kan. karunya si Bunjir euy. Mangga siap. Maneh nek nyerang atawa hayang diserang? Umadinya we. Kumaha halusna? Ya. Cikan atuh. Ditarik atuh. Nang tang abang bebenyit. Aduh, itu. Kurang tarik. Aduh. Loh, hampura dulu sih. Hampura. Ish. Kuatan mana euy? Aya perlawanan. Cing sok malas. Punten atuh. Sok. Enon teh. Wah, hebat Bunjir, oi. Hebat sih ya. Sok. Sok. Allah, oi, budak Bunjir hebat, oi. Hebat, oi. Oi. Hebat soldier. Aya perlawanan soldier euy. Cir. Bunjir. Budak untung aya perlawanan. Anjir, tunggulanana hebat si Bunjir. Nguningakeun pun adi teh. Bi para wargi teh acan uninga. Eta si Bunjir teh pun adi. Nah, tuh. Nomor saya geuning euy. Pena stiker sayang tumampara. Iya ge. Ieu patih anu kasohor galak jago Iya ge. ditampilin ku budak Bunjir ngalepak teu emut di bumi alam. Teu sangka teuing teh. Teu sangka teuing Bunjir. Halo, pun adi. Aduh, teu sangka teuing Jir. Nuhun Jir. Maneh teh sugan teh sakti deuleu. Nya. Hebat deuleu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, Cir. Teu sangka teuing.
hebat cir tersangka teuing. Aduh, mana tinggali Persia. Jaga robo. Paman, oh kakang, kakang. Aduh, kumaha? Allah, aduh, ampun, aduh. Tersangka kumaha ya? Hebat buncir. Wing tere kawin euy. Sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri di lingkung ku buta-buta. Yang kubuta. Alah putri narek aya nu maling. Putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana? Tuh, Paling. anjir. Wow. Si buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Cing, bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Abdi. Paman. Paman. Ayo kakang. Nyai, tingali paman maneh silakan Nyai. Sama marah pada Melayu. Bongana bangsa aing dek milu sae mara teu ditarima. Eueuh deui carana ieu putri dipaok wae. Kurang ajar. Bibi mah tingali aya buta. Kurang ngajar sia. Wayahna Nyai. Punten Nyai. Tulungan kaula. Tenang. Kamana putri dah euy? Hah? Oh, siap. Aduh. Siap. Curi. Menang jodoh aing. Menang jodoh. Benar. Waduh. Awak itu. Ya yang nyaho dulu. Kemana lu? Alah, amin. Ya. Baksa. Awak aja dia mau. Wakil ngaregok. Wakil keketayapan. Wakil direret. Sok Kang. Ai batur di pangku. Ai henteu. Hamina teuing sia. Jadi anu
menangkan saya marate maneh buncir Ya mohon. aduh ampun teuing Eta mah bade kersa nuhun. Teu kersa abdi bade wangsu. aduh ampun teuing buncir Neng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah. Kedah bahagia ari neng teu bogoh mah abdi mah bade wangsu deui we neng. Tong da moal maksa neng. ampun Gusti ampun teuing Iya Dewi Dahanawati cirik ngebangingik dina lahunan budak buncir di antara daek jeung teu daek nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi Raden Gatot tobat geuning ieu teh sadaya-daya ieu teh budak buncir leres saha nu salarasna kaula Gatot Kaca ti nagara Amarta aduh ampun teuing Agan Agan wayahna init moal ngawin lain moal ngawin ayo nunungan init omat ulah bebeja geus beunang aduh Agan ampun Gusti kate budak buncir teh ya halo ampun Agan saha sok mau kan nog deh saha nu dagang togel teh aduh ampun ding aduh ampun ding alhamdulillah jang geuning neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor neangan cai nyuk curug leuwih hapunten kasadayana pamirsa muga-muga sadayana paranjang yuswa arageung milik